Kang Dedi. Selamat malam Dede. Dede yang sedang nonton. Selamat malam. Wanci ditinggang wanci. Wanci Wanci tinggang wanci yang wanci. Lemus tari. Harita Dedi Lampuru kemana? Wanci ditinggang kobra. Wanci ditinggang wanci. Jadi na panci. Jangan paciringan. Teka pangi. Ibu gede mah sakret. Tungtungna Budak badug. budak badung kadu kadil nahan betung. Apa? Bulas kan hangising. Tan kena eta beuleum deui kenapa nya? Mangih rungkun awi. Gogna gog di kebon awi. Bari jeung bujur di cocoan reungit. Sapada harita Mang April ngaliwat. Bari ulak ilik ungsa angse asa bau waduk cenah. Aripek teh si Dedi keur nongeng dina rukun awi. Diasupkeun tah curugna teh. Iklan heula tuh. Iklan heula. Iklan heula. Saksikan. Iklan sampe. Sampe. Ieu sampe. Ieu moal lain sebarang sampe. Lamun anjeun teu apa sampe ieu. Kade. Kudu apa? Ieu sampe. Kudu apa? Anjeun lamun teu ngamam sampe ieu satungtung hirup ieu moal apal sampe. Jadi ieu sampe teh Kudu apa ieu sampe? apa ieu sampe? Teh kumaha lieur. Tah. Dia anger sampul. Jadi bener. Bener sampul. Jelema teh berasal tinu taneuh. Sampo ge teh tadi. Sampe tinu taneuh, beas tinu taneuh. Jadi si Odeng juga Tidak taneuh, teu letak. taneuh leutak. Jadi perpaduan antara sari-sari makanan Jeung kade. timulah gitunya. Timulah yaitu air hina. Air hina. Yang membuahi sel telur. Air mani yang namanya itu Pak Odeng. Jadilah bibit manusia. Tinu air mani teh tah jadi ieu. Tah jadi ieu roeng ieu. Apa anjing? Yo, selamat malam Kang Eri. Nu aya di Kali Jati Nunggal. Alana agak gelisna. Imut manis, coba imut pahit, minta imut manis. Odeng mah imut pahit. Aduh. Bako. Jagongnya sudah habis, tinggal bulunya saja. Selamat Ditinggalin malam aku, Kang gua. Windu Mandela. Jagongna beak. Ini lagi sama Kang. Ini lagi ngokos Andri apaan ini? Sandul. Oh, Lagi kacang. berada di lokasi Cibogo. Inilah Tepatnya di sawah. Kang Dedi Kobra. Samping batu nunggal. Samping Batu Nunggu. Kang Dedi 3 biji. Kobra. Si galak nong. Selamat malam Kang Windu Mandela. Selamat malam. Tadi survei, usul dinyali buat teman Jumat. Lagi survei katanya kata Kang Andri Cappuccino mau mengadakan uji nyali nanti setengah 12 Pak Windu. Saksikanlah nanti Jam 12 malam. terus Cuma- katanya baru ada satu Jangan orang tuh banyak ini. Kang Dedi Setrum sama Kang Dedi Kobra. Cara angin. Ini deh Kang Dedi Lepis. Dedi Lepis. Dedi jaket kulit. Di Dores. Jadi benar orang tua kita dulu memang sudah membuka rumus cikal bakal manusia itu dari awal. Langsung loh. Dan di Al-Quran memang Dijelaskan bahwa memang berasal dari tanah. Dan karun-karun kita dahulu Lagi ada yang lagi curhat berdua no di sana. yaitu odong-odong.
mencari proses dari mana, makanya sampai mereka menghormati akan tanah, akan padi Dewi Sri, karena memang berasal dari tanah dipelakan Tujuh aya nu curhat tuh. pasangkalan, buah-buahan, padi Tujuh segala aya nu macam curhat tuh. dimakan Doaan. dan jadilah sari makanan. Sari makanan itu yang menimbulkan air mani. Sari air mani itu jadilah odeng manusia. Aneh tapi nyata. Makanya kalau sekarang Sampe mas, sampe. orang-orang yang fanatik lah gitu ya, Sampe. Abdi nek nana laya dinu ye fanatik, dengan dongeng gitu juga. sebetulnya mereka itu menghormati akan padi, ada ritual seperti itu, sampai ada proses adat menuai padi sebelumnya, dan setelah nanti digiling padi dibawa ke rumah dihormati betul-betul, yaitu kalau orang tua kita dulu tuh digentong di padaringan, biasanya dikasih air 1 gelas. Nggak pernah kelaparan kayak sekarang. Curhat ini. Kalau dia nak teh imut ayam. Ini penting SIM. Di hiji imah anu mencal jauh ke duka dia. Terus di sisi sawah. Aya sapasang salaki pamajikan. Bang cerik atuh, ayo patahan teh. Manehna boga budak hiji bujang nanggung anu diaranan odong surodong. Ya budak teh mah tanggul pisan. Susut lawan atuh. Susut lehon atuh. Nah gitu. Mantanggul kabidambina ngalawan anu jadi kolot. Ada gong Udah gong kasida. Bodoh ja. Hiji waktu eta budak. Tong cerik mana? Tong cerik. Sak tongkol. Hiji waktu eta Nah budak. gitu. Ngaran hik kanu jadi kolotna. Kieu pokna teh. Oh maksudna ge. Bapak mana bapak? Bapak mana bapak? Bapak, mak. Odeng teh ulang kawin. Cek. Cek odeng harita. Pok nyarita kanu jadi indung bapaknya. Ya maneh geus boga awewena gitu odeng. Nya pokok eta bapak teh acan. Nah hasia hayang jual kawin wae. Ari awewena can aya. Heeh, atuh ku bapak pandangankeun. Jangan ada olangan. Atuh ari kitu mah ke ku bapak urang. Kadang teh mau usul. Ingat bapak basa ke di leuweung. Ayawan ojak geulis. Geulis ka cida. Ngan buntutan. Sihungan engko. Buntutan teh naon kah? Oh aya buntutan. Ipit orae gitu. Birit eta. Eta na teh ayeuna teh di Cayurug. Manehna niangan jodoh oge. Lamun lalaki kasep
Donto, odeng donto tuh. Donto mobil nu joker. Eta donto. Bahenol Nelkom. Lain eta. Eki kawin. Erek dibeungharkeun. Sandang papan pangan, tong sieun. Ngan meureun kitu. Kawin jeung siluman. Among bapak dinu kitu mah. Sudina geus abrig-abrigan. Yeh atuh. Saha nu nyaho jadi jelema. Udah tadi lain jelema gitu. Di juru panto di dapur aya nu ngajorowot mana odeng. Selamat malam Neng Tasya Kenji. Bapana, maknya anak kurang. Atuh kawin kenceng Iprit. Ibrit, Iprit. iblis. Ngelawan. Aku mamane we. Gua bilang sok aing da inu dongeng. Ceuk inungna. Pepeta kasih odeng. Gitu teh, Bang. Ambu Emak. salakina, Bapak odeng. Ngaranna Tarja. Mang Tarja. Bapak Midi. Kami di sok poliponik. Aduh, aing. Si Uwa, nyegoran si Uwa. Aduh, kalah. Ngomong wae tadi teh bisa naik mangkat. Oh, motor apa sih rolo jual motor mah. Naon ieu di. Belum gajah. Oh, Tah, bisa ntar bisa budak-budak bisa kan budak begitu. teu karasa tengah peuting keur gunter ngaroboh masalah jodoh odeng. Di pipir aya sorak awewe anu halimpu sasauran kieu. Sampurasun. Aya. Sampurasun. Tapi rada ngirung. Sampurasun. Ngirung teu? Ngirungnya? Aden. Iprit itu orang itu ya. Iprit orang itu ya. Dimas Gleser. Dimas Gleser. Panas. Panas. Rampes. Saur odeng Panas. ngajawab di juru panto. Terus muka panto. Kareket. Muka panto lol keluar. Nyampak teh pamirsa. Aya wanoja geulis. Geulis ka cida pisan. Gelis ke wanti-wanti. Awanti-wanti. Terus Sareng saha ieu? Sareng saha? sur odeng kawanoja anu di buruan ini. Nang jerik atuh. Susu toleho. Abi Iprit. Abi Iprit. Iprit. Oh, Iprit. Udah gulis deh, pas putih. Tapi, sukuan. Karunya. Sukuan. Dari siluman gitu. Sukuan teh orai, panjang. Banyak. Apa teu? Apa? Naon? Malai. Suku orai. Suku orai. Sukuan warai. Hah? Sukuan apa? Oh, bu. Nya aya leutik. Cek akang tadi eueuh. Masih. Tapi eueuh. Oh, sukuan eta mah wanojana tapi buntutan tapi orai. Tapi mun ditaliti mah emang orai sukuan. Mun sukuan mah waleor. Orai lah lain Tapi itu. leutik tah sukuna teh lah segede buuk. Berarti Mun siluman di- orai mah nya. Mun di mikroskop mah katingali. Si orai teh cuma orai gitu.
raja kawin ke Odeng. Ruas. Odeng teh ruas langsung ngegebog. Daekeun. Odeng nak mungkin. Oh, bukan. Pada yang beunghar cenah. Tapi nanya daek teh. Daek. Edit Daek. asli. Asli daek. Asal ulah siluman Ulah siluman. Odeng. Iya naik. Di curug teh. Julukan wang. Ganuang, baca ganuang. Oh, ya di situ. Iya. Lah tua Odeng. Di curug Cikonye. Udah mana? Aya curug Mang Atim. Sakit. Oh. Tuan puskesmas ya gini ya. Curug. Cing atuh ngadakeun dongeng langsung ke mata tanya. Parah. Oh, anu deket ya. Anu deket imah anu basa eta manggung teh nya. Tahu lah geus kaneng daek teh urang katanya. Nah, Odeng teh caritana geus dieu kawin. Hiji waktu pas temonan. Odeng jeung Non pas temonan. iya. Temonan teh. Pas satemon. Pas temonan. Temonan teh. Ngalakui lah gitu. Oh. Lakui lah. Oh yes, oh now. Nah, gitu atuh. Kalau bahasa sekarang mah wik. Ika. Nah, gitu. Wik. Bulan madu Odeng teh. Di mana pacar kawin. Cata pandangnya kawin, jadi kawin. Ngan hanya kal eta teh euy. Pamirsa. Jadi siluman orai teh minta ka Odeng tiap peuting. Daekeun tapi. Ka Odeng daekeun. Jadi setiap peuting ngalakukeun eta semakin beunghar Odeng teh. Semakin beunghar. Jadi kalau dipantau ngalayah di tengah imah. Heeh. Bro, juru tah. Bro dipantau ngalah tengah. Bro. Sat pret Bro di juru, bro dipantau ngalayah tengah imah. ngalayah di tengah imah. Naon? Kuncir leuit loba Seseuheun. duit. Seseut. Lain beunghar. Lain beunghar. Da urut eta. Urut Penjuh. urut Cipejuh. Odeng semakin beunghar. Beuki beunghar. Tapi bujur beuki tepos. Ya. Odeng. Be aku naon tah? Be aku silaru. Daku iko. Sapada harita eta siluman Ifrit ngandung pacarku 8 bulan borojol orok nate lalaki sirahna mirip Odeng biasa aya kikian tah anu bodasan geuning bukan teh kusung dipikok Kanes eta mah Kang. Sajam si Duru jadi kawalaga rambutnya. geus tamat teh kitunya biasa Ya iya teh judulna naon? Ibu geusan. judulna teh can anggeus judul dongeng can anggeus geus kan urang tulikeun deui dina waktu anu sami pamirsa dina wadah Dongeng Sunda. Cawokah. Sekarang ieu teh dongengnya disponsori Mara. Boleh. disponsori ku Puyer Bintang 4 Jeung gajah nonggeng. jeung Di Sumedang mah gajah depa gitu nya. Jadi mah gajah dongeng. Gajah nonggeng. Nah, kenging boneka Kang di sawah. bos ejo
Ada panas deh. Panas sih ya. Enggak sana, tunggu baru bea. Enggak apa-apa, enggak sakit.